Ware, ayeuna teh. Ngok. Si war. Tuh, wah. Zaman edan, hargaan naraek, katahan minyak goreng, gas LPG kitu deui kadaharan gaji. Sing waras gua cari gaji teh. Aya BLT eta kuring mah teu kabere. Beas raskin teka bagi kalang asin hirup nu ripuh beuki ripuh nu senang beuki senang bener ceuk batur zaman teh beuki edan maraneh nu edan ya Gus edan kita sesengkung aing edan zaman ayeuna mah edan gampang hidup edan bung oh itu edan kumaha zaman ayeuna cik ya dampak tina BBM naik bisa segala lah dampak tina segala lieur jadi kembali ya teh loba teh anu ngritik teh kana kapamimpinan kepemimpinannya zaman tapi da cek urang mah kieu kumaha ke pamimpin mah presiden mah enak Pak Jokowi ayeuna zaman ayeuna sanajan naraek oge enak kerja zaman Pak Jokowi heeh contohna naon sabab sababna tuh tingali jalan pan ayeuna mah curcer curcor jalan cor tuh curcor cer di ditu cor di ditu nya bangsa bantuan bangsa bansos bansos eta kan aya raja mantak pasea oge nya enak kerja zaman Pak Jokowi sih ayeuna aya nu parasea mantak anger kalah ka oge na gini kana oh bangsa nu teu kabagean ya atuh sing sadar we ayeuna mah kalah kabuki naon teh galak ya apa nu penting mah tepat sasaran nabungkul kajagoan antukna sagala itu ieu geunan perjalanan geus iyalah loba jalma palinter baca mah palinter jadi palinter geus palalinter ngan pinterna kalah jadi mentak parasea ingar heeh nah urang mah ulah nu matak geus lah tapi ke cek urang mah mun dibanding mah bagi urang ya pasti cek batur kayak gitu meureun sugan nu enak mah keur zaman Soeharto zaman Presiden Soeharto ya benar sing kapikir tah kalau meureun kieu aya zaman Pak Soeharto mah memang harga beas oge waktu harita kan keur 350 perak kan jadi ku padah murah hargaan sing murah harita mah 250 partai can loba jadi ku pada eta lain ku masalah eta teuing sebenarnya mah urang oge iya atuh masalah padah masalah eta mah realistisnya ke jungdak zaman merenanannya dan anu mantak aya tadi nyebutkeun enak Pak Soeharto naon enakna eueuh deui keur zaman Soeharto mah ya sing apal sarewe sing apal inget catet zaman Soeharto mah pamajikan urang harita ngora keneh halo aing oge sok da segala ge pamajikan antuk nama atuh da eta mah jadi teu asup alas atuh da eta ngeun aku maha cangker keneh tapi dah meureun keur waktu harita mah zaman Soeharto mah meureun pamajikan teh neuheuner keneh ayeuna mah ada pewan cari teu ceuk uwi eta mah di sini katakuan peusi ate maaf ceuk uwi eta pantau tah ceuk uwi tadi ogenan cek maneh naon gosok ya cek maneh pan presiden teh nya zaman Pak Soeharto Pak Jokowi terus Pak SBY terus Gus Dur segala kabeh ge omongkeun kabeh ogenan cik cek obrolan aya bae cek maneh enak keur zaman presiden saha cek maneh beunana ge saralah cek urang mah zaman naon enak mah zaman baheula zaman urang kumaha zaman Soekarno zaman Soekarno heeh zaman Soekarno teu meuli beas mikirkeun beas heeh pemikiran macul ka sawah heuh senang teu kudu bubur heuh pemikiran Aipang aja teu bisa mikiran buruhan dan segala zaman Soekarno Soekarno senang atuh pana teu mikiran buburuh yang apa ya urang mah baheula can lahir ka dunya betul jadi tapi dah
Ya, heeh. Jadi moal pusing mikiran biaya sekolah, biaya pemajikan, da maneh can hirup. Kan hirup urang mah. Nah, kesimpulan. Kadunya. Jadi kesimpulan kieu atuh nya. Kumaha? Cik kumaha lamun ayeuna gitu kan maneh senang teh waktu zaman Soekarno mah kupada can hirup. Iya, benar. Lamun hayang senang ayeuna kira-kira na kumaha mun paeh be atuh sakalian maneh ge. Aji soy aing mah. Alah, cek aing oge na. Iraha nu di luhur hirup karek siga kuring. Mending paeh bicung. Yes.